Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu ari hadis anu katilu an Anas bin Malikin eta tetep katampi ti Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Qala parantos ngadawuh itu Imam Anas kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad innallaha ta'ala saanyana Allah ta'ala yang zuru eta ningali Allah ila wajhi syaikhi kana beungeut jalma kolot sobahan dina waktu isuk-isuk wa masaan jeung dina waktu pasosore wa yaqulu sareng ngadawuh Allah kana lafad ya abdi hei abdi kami qad kaburo nyata geus kolot naon sinnuka umur anjeun waraqqa jeung geus ipis naon jilduka kulit anjeun wadaqqa jeung geus lemes naon azmuka tulang anjeun waqtaroba jeung geus deukeut naon ajaluka ajal anjeun wahana jeung geus mangsa naon kudu muka datangna anjeun ilayya ka kami fastahi tah kudu era anjeun minni ti kami fa ana da ari kami anu agung astahyi eta henteu tega kami min syaibatika tina lantaran kakolotan anjeun an uaziba kana yen nyiksa kami ka anjeun finnari dina neraka wa hukiya jeung dihikayatkeun naon anna aliyan saenyana sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana eta buktos itu sayyidina Ali yazhabu eta angkat itu sayyidina Ali ilal jamaati kana berjamaah li salatil fajri pikeun salat fajar musri'an barina gagancangan falaqiya teras mendakan itu sayyidina Ali syaikhan kahiji jalmi kolot fit toriki di jalan yamshi anu leumpang itu syekh kudamahu dipayuneun sayyidina Ali anas sakinati barina netepan tenang wal wiqori jeung tarapti fisal kit toriki dina mapai jalan wa mamarro sareng henteu wantun ngalangkung saha Aliyu sayyidina Ali radhiyallahu anhu takriman karena ngamuliakeun lahu ka itu syekh wa ta'ziman sareng ngagungkeun li syaibatihi kana kakolotanana itu syekh hatta hana sahingga geus mangsa naon waktu tulu isyamsi waktu bijilna panon poe falamma dana teras samang-samang sageus deukeut saha asyaikhu eta jalma kolot ila babil masjidi kalawang masjid falam yadkhul tah teu asup itu syekh al masjida ka masjid fa alima teras uninga saha Aliyun sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana saanyana itu syekh kana eta bukti itu syekh minan nasoro eta tetep ti kaum Nasrani fadakhala teras lebet saha Aliyu sayyidina Ali al masjida ka masjid fawajada teras mendakan itu sayyidina Ali Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fir ruku'i dina ruku fatawala teras ngalamikeun Kanjeng Rasul ar-ruku'a kana ruku miqdarur ruku'aini kalawan saukuran dua ruku hatta adroka sehingga yen nyusulan atanapi sehingga nyusulan hu kana ruku saha Aliyun sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu falamma farago teras samang-samang satos rengse sayyidina Ali min salatihi tina salatna sayyidina Ali qala tah nyarios sayyidina Ali kana lafad ya Rasulullah hei Rasulullah lima karena naon tawal tak ngalamikeun salira Rasul ar-ruku'a kana ruku fi hadhihi sholati dina ieu salat
makunta henteu kabuktosan salira Rasul taf'alu eta midamel salira misla hadza kana saperti ieu ruku. Faqala teras ngadawuh saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafad lamma rakaatu dina samang-samangsa ruku kaula wa qultu jeung ngucapkeun kaula kana lafad subhana rabbiyal azimi kama kana atanapi kama sapertikeun perkara kana anu bukti itu umma wirdi eta wirid kaula wa aradtu jeung maksud kaula an arfa'a kana yen nyengkatkeun kaula roksi kana sirah kaula jaa tah datang saha Jabrailu malaikat Jibril alaihi salam wa wada'a sareng nyimpen itu Jabrail janahahu kana jangjangna itu Jabrail ala dhahri kana tonggong kaula wa akhadha sareng nyimpen itu Jabrail ni ka kaula atanapi wa akhadha sareng nyepengan punten sareng nyepengan itu Jabrail ni ka kaula tawilan kalawan lila falamma rafa'a teras samang-samang ngangkatkeun itu Jabrail janahahu kana jangjangna itu Jabrail rafa'atu tah nyingkatkeun kaula roksi kana sirah kaula faqalu teras nyarios itu para sahabat kana lafad lima karena naon fa'ala geus migawe itu Jabrail hakadza kana saperti kitu faqala teras ngadawuh Kanjeng Rasul kana lafad ma sa'altu henteu kong sinaroskeun kaula hu ka itu Jabrail andalika tina eta padamelan fahadhara teras dongkap saha Jabrailu malaikat Jibril alaihi salam wa qala sareng ngadawuh itu Jabrail kana lafadia Muhammadu ya Muhammadu hai Muhammad inna aliyan sa'nyana sayyidina Ali kana eta bukti itu Ali yasta'jilu eta gagancangan itu Ali lil jamaati pikeun salat berjamaah falaqiya teras manggihan itu Ali syaikhan kahiji jalma kolot Nasronian anu bangsa Nasrani fit tariqi di jalan walam ya'lam jeung henteu apaleun saha Aliun sayyidina Ali annahu kana saanyana itu syekh Nasraniyu eta bangsa Nasrani wa akrama jeung ngamuliakeun itu Ali hu ka itu syekh li ajli syaibatihi karna arah-arah kakolotanana itu syekh wa mataqaddama jeung henteu miheulaan itu Ali anhu ka itu syekh wa hafizallahu jeung ngaraksa itu Ali haqqahu kana hakna itu syekh fa amara teras miwarang ni ka kaula saha Allah Ta'ala an akhudha kana yen kudu nyekal kaula ka anjeun fir ruku'i dina keruku hatta yudrika sehingga yen manggihan saha Aliun sayyidina Ali salatal fajri kana salat fajar wa hadza jeung ari ieu kajadian laisa eta lain itu hadza yu'jibu eta mantak aneh itu hadza wa ajabul ajabi jeung ari pang anehna kaanehan anallaha ta'ala eta saanyana Allah ta'ala amaro eta miwarang Allah Mikail ka malaikat Mikail alaihi salam ayakhudha kana yen kudu nyepeng itu Mikail asyamsa kana panon poe bijanahihi ku jangjangna itu Mikail hatta la tatlu'a nepi kayen ulah wa kabijil naon asyamsu panon poe tawilan kalawan lila li ajli aliyin karena arah-arah tingkah sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala sareng ngadawuh itu Jabrail kana lafad hadhihi darajatu ari ieu darajat sayyidina Ali bi hurmati syaikhi eta tetep kalawan sabab ngahormat ka hiji jalma kolot alfani anu ruksak ma'annahu sarta saanyana itu syekh kana eta bukti itu syekh Nasronian eta bangsa Nasrani hikayatun ukhra ari ieu eta hikayat anu sejen lamma qarubat dina samang-samang satos caket naon wafatu ustazi Abi Mansurin wafatna guru wafat guruna Imam Abi Mansur
Alma naon teu tingali Al-Maturidi. Oh, naon wafatu Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi, wafat guruna Imam Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Wa kana sareng bukti itu ustaz yauma idin dina dintenan bade wafat. Ibna samanina eta putra pameget yuswa 80 naonana sanatan tauna. Famarido teras tedamang saha asyaikhu syekh ustad teh. Fa amaro teras miwarang itu syekh Aba Mansurin ka Imam Abi Mansur. Ayat luba kana yen kudu neangan itu Imam Abi Mansur abdan ka hiji abid bimislihi anu tetep sapantarna itu syekh si naonana sinnan yuswana wa yashtariya jeung yen meuli itu Imam Abu Mansur hu ka itu abid wa yu'tiqo jeung yen ngamerdekakeun itu Imam Abi Mansur hu ka itu abid anhu ti itu syekh. Fatolaba teras neangan saha Abu Mansurin Imam Abu Mansur. Fama wajada teras henteu mendakan itu Imam Abi Mansur mislah hadzal abdi kana pantaran ieu abid. Faqalu teras ngarucap jalma-jalma kana lafad kaifa tajidu kumaha rek manggihan anjeun abdan ka hiji abid ibna samanina anu putra pameget umur atanapi yuswa 80 naonana sanatan tauna. Wahwa bari ari itu abid ya bako eta tumetep itu abid ala riki dina kaabidanana walam yu'tak jeung henteu diperdekakeun itu abid. Faraja'a teras mulih saha Abu Mansurin Imam Abu Mansur rahimahullahu taala ila ustadzihi ka guruna itu Imam Abi Mansur. Fa akhbaro teras ngawartoskeun Imam Abi Mansur hu ka itu ustadzi an maqalatin nasi tina caritaan jalma-jalma. Falamma sami'a teras samang-samang satos nguping saha al ustadzu ustadz hadihil maqalata kana ieu cariosan. Wadu'a tah nyimpan itu ustadz ra'sahu kana mastaka na itu ustadz alat turabi kana taneuh. Wa naja sareng munajat itu ustadz rabbahu ka pangeranana itu ustadz. Wa qala sareng ngadawuh itu ustadz atanapi nyarios itu ustadz kana lafad Ilahi hei pangeran abdi innal makhluqo sa'nyana makhluk la yahtamilu eta henteu manteskeun naon karomuhu kabageranana itu makhluk idza balago di mana-mana geus tepi saha abduhu abidna itu makhluk samanina kana umur 80 naonana sanatan tauna bi ayyabaqo kana yen tumetep itu abid ala riki dina sifat kaabidanana. Bal yu'tiku balik tang merdekakeun itu makhluk hu ka itu abid. Fa ana tah ari kaula balagtu eta geus tepi kaula samanina kana umur 80 naonana sanatan tauna. Fa kaifala tu'tiku maka kumaha henteu ngamerdekakeun Gusti ni ka kaula minan nari tina neraka. Wa anta bari ari Gusti karimun eta zat anu maha bageuran jawadun turdat anu seueur bageuranana alimun turdat anu maha agung ghafurun turdat anu seueur ngahapuntenna syakurun turdat anu seueur nampi syukurna. Fa'taqo teras ngamerdekakeun hu ka itu syekh saha Allahu taala Allah taala bihusni munajatihi kusabab alus munajatna itu syekh. Kantun al haditsur rabi'u cekap wallahu a'lam bissawab.